Kali lagi ibu kaharep bu ya Kiai Kasep ya. Syahrukan kapoe gila. Ku menangis nyawan we dia mah aing tukang ceramah. Alhamdulillah ya bu padat bener siang malam. Tadi pagi kita arkid madani ya, malam ini di Pakbar isu peting sim abdi ka Pamarayan, dari Pamarayan leuwih liang berangkat lagi ke Bogor. Teu uih-uihnya tanggal 25 di alun-alun Pandeglang, minggu depan nyebrang ke Malaysia. Doakeun ku sadayana mun aya nu ngondang. Jangan marah bu disebut Bu RT, emang iya betul. Kenapa gitu Ustadz? Kan saya seorang istri mah selalu ketergantungan kepada seorang suami. Salakina Ustadz sanajan teu bisa ngaji eta pamajikan disebutna Bu Ustadz bae. Begitupun lurah sama, begitupun Bu RT. Bu emang Pak RT sama. Lah kumaha kiai lamun salakina tukang urut. Berarti burut. Aya di dia burut aya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini baru fan Kiai Hejo ini. Jawab salamnya oke. Hadir di pengajiannya oke. Dangdutana oke. Jaipongan oke. Sholat ngaji enggak, sholat enggak ngaji goblok dari oke baik gila. Kali lagi ibu kaharep bu ya Kiai Kasep ya. Syahrukan kapoe gila. Sugan aing Kiai Kasep cenanda koreng Hejo. Aing mah Hejo ge Kiai daripada putih tukang maling sendal batu. Betul. Kali lagi kompak bu ya, jawab salam wajib, ucap salam tu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini calon ahli surga, amin. Daek ka surga daek. Daek loba duit laek. Daek kawin deui ka daek. Ulah ditanya man. Boga duitna boga. Lamun kawin deui teu gablek duit aya laguna. Tum keripit hai tulang bawang. Mun nyandung tegablek duit pamajikan ngajak perang modar. Nyantai capek aing jalan goreng-goreng tini senep kanyut aing. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin al-ayah. Walizalika qala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mantap. Lamun dipoto teu beunang aing ulah mamarah. Goreng. Bila mana ayat Al-Quran dibacakan kita sambut serentak dengan zikir Allah. Satu kali sebut zikir 10 ganjaran di Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kunaon ieu dak dorok. Terus 10 kebaikan di Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bu, duduknya kita di sini semua dengan niat-niat ngaji dan ikhlas ya. Batu rumput tanah yang kita injak semua bernilai magfirah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, amin.
ieu batu jeung taneuh nu didiukan ku urang gegeruan ka Gusti nu Maha Suci. Ya Allah, mudah-mudahan eta jalma anu ngaos ngahadiran Kiai Hejo peuting ayeuna, mudah-mudahan tong waka di mautan sehingga maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makana ulah jauhan Allah, deketan Allah. Allah mah maha segalanya. Kita pengen kaya, deketin Allah. Kita mau maju hidup, deketin Allah. Allah maha segalanya. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya, maha beunghar. Deketan Allah. Ulah jauh jeung Allah mah. Ya, deketan Allah. Nyebut Allah mah menang ganjaran. Beda jeung nyebut Tuhan. Tuhan mah sanajan 1000 kali moal menang ganjaran moal. Bahkan lamun lewati 7 kali bakal aya nu nyekeh. Sok gerage. Tuhan jadi jurig gitu. Tak moal menang pahala. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa ke Allah, ya Allah urang dihampura dosa, amin ya Allah rabbal. Lamun dibukakeun mah dosa urang ku Allah, Bu. Ya, kadang-kadang kita lebih enak membuka aib orang lain ketimbang aib kita sendiri. Betul. Yuk, urang ka Allah bermunajat peuting ayeuna. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Nabi sallallahu alaihi man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Wa qala Syekhul Barzanji fi kitabihi al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sallu. Mantap. Ya, yuk kita baca sholawat sama-sama. Mudah-mudahan kita semua disinari dengan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eces ieu Bu ka kuping. Yuk babajengan urang maca sholawat. Ngan ieu sholawat geus loba nu dimodif Bu. Pak, ada sholawat hadad alwi, aya sholawat artis. Ya Nabi salam kabehan. Ala ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mantep bagus sawarana urang pakbar dong embe. Ampun. Ada lagi sholawat dangdutan Happy Tamala ada. Rahmat salam terlimpah padamu, sejahtera semoga bagimu, yang kuharap syafaat darimu ya Nabiku. Apa laguna apa? Ku menangis eta. Nyawan we dia mah. Aing tukang ceramah. Alhamdulillah ya Bu, padat bener siang malam. Tadi pagi kita arkid madani ya. Malam ini di Pakbar. Isu peting sim abdi ka Pamarayan. Dari Pamarayan leuwih liang berangkat lagi ke Bogor. Teu uih-uihnya. Tanggal 25 di alun-alun Pandeglang. Minggu depan nyebrang ke Malaysia. Doakeun ku sadayana. Mun aya nu ngondang. Kahayang. Oh nu ngondang tayang aing neangkeun upin-ipin. Ada lagi selawat band wali boga band ke mau ustad boga dangdut di podaran gua aing. Kumagen sholawatna salatullah salamullah kabehan ala toha as-salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujad bi ahlil ban. Ayat terusanana bukan ku tak mau denganmu,
bukan ku tak sayang padamu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa kantongmu. Kantong bae gila eueuh duitan sagagah-gagah nasalaki zaman kuari dilayak ku pamajikan teh. Betul, makana doakeun salaki sing loba duitna amin. Jasa laki loba duit mah pamajikan lain deui leumpang nage pahibut. Birit miheulaan ngiplek kahar. Mun salaki loba duit pamajikan cuat ciwit barigu taki takbirit ngabibit tali yang berit. Aduh aing ngaco aing mah ceramahna ngaco ngeun dibayar bae. Makin banyak ngaco makin mahal teu hayang aing non dan lepas. Orang ngaji punya ngaji siap. Kini dina jublan baju berem dipoekeun nini rada geblok nek dibelum teu daekeun. Cek nini dia kiai nu goblok. Main belum betayang ai. Kayak pemanasan belum maji gelum. Wah, engke mah dilelepkeun ka neraka. Siapa siap. Ya, salawe jeung 25 meuli jagong dina leuit. Awewe zaman ayeuna sungut monyong teu gablek duit. Monyong bae tisuk jedud sampai ka sore monyong bae. Cek salakina kunaon pamajikan aing melengak monyong bae. Nih uang nih dikasih uang 5 juta jebret kasih uang, ternyata setelah dikasih uang itu istri tetap monyong bae Pak. Melengak cek salakina pamajikan aing monyong bae teu sadar salakina horeng eta pamajikan geus monyong tiba heula. Gila aing boga we onod. terus bohong. Duluk dugdag naik motor ke Banjaran nu budug di udag-udag ku dokter nek di pod. Ngaco. Oke geus dak ngaji aing capek aing. terus yang saya hormati akinal kirom saderek MC, artina MC protokol, artina pembawa acara hebat. Protokol kiai mah kiai deui identik dengan kiai pula, beda jeung protokol dangdut. Ih goreng dangdut mah tiluhur sampai kahana pakaiana beda matching. Paluhur doang pematuk ekek nyuk. Ngomong lebay yuk masih mau digoyang asik. Tangan dia mua di atas diluhur kabeh leungeun, awas kabel tarik deui sin modal. MC dangdut gila subhanallah dilagean kuno edan. Atuh ladang ngamalna ngalas sawit torok tok ngojek bari jeung bensin ge meunang ngahutang datang maka peuting. Woi aya dangdut ngalage adu glajer dipikeunan pan kana artis heuh meni atak abang. Gila nu sedeng. Tangkai mah pasea hayang dengan sangu gelut jeung pamajikan atak abang. betul atau caritana ka eta ngalagian pangarana artis atanapi biduan kakawin kurang telok. Betul eta hayang joget, ada joget sesuai dengan Islam disahkan oleh Rasulullah nggak apa-apa, silahkan bawa dangdut kai mah setelkeun tip jebret tipis segala macam dangdutan ngegeblak mantap ruhai. Pakaian kurang pamajikan model artis nu cara tadi, ayo kurang digoyangan ti peuting terus ngageblak sapeuting atak abang di jero imah. Isuk-isuk menyah nyawer hayang dahar duitna kumpulkeun deui, isuk sore kitu deui bae ditoong ku batur beak di jujuran. terus lali budak MC ya Allah, mudah-mudahan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamnya ka endangnya. Artina mah eta heubeul guruna eta babaturan keur dibui teh dihukum gara-gara si Ahmadiyah juri gila. Dikadek wae teu neurak cengek bae dek korok liat eta kulitna ki oh orenganan sameter keneh ka kena.
ditampiling aing ngaleuyah daek borok. Ampun eta keur zaman haritanya subhanallah. Setelah itu saya persiapan kabur Pak, bade kabur ke Lampung, benang kula di Cipacung. Cipacung ya, Cipacung Pandeglang, benang jam 2 kira-kira sore meureun. Dihajar abi ku polisi 2 kali, ditampili ngaleuyah aing. Supkeun kana mobil, cengek beh. Datang ka ditu di deuleu burung KTP na kiai. Neuleuh deui kana abi polisi. Nya kitu bapak kiai, piraku banget kieu kiai. Polongo cek aing. Anteng kiai ngaco. Terpercaya dong banget jawara bae Pak. Stih hai geus tiba nasib. Pamajikan nama geulis teh ieu ku mau oh. Teu hayang aing kiai eleh ku jawara, endung aing eleh ku Abah Jastan endung. Pamajikan nama ngagebrai da ku mau. Eta ditoel ge pipini mun ngeburisat ge pipi pamajikan abi horeng aya leunyayan. Pan santri mah eta ngalabi kang aya ka jang jawokanana aya dina kitabna Allahumma sakhirli Neng binti Ahmad ada imati wal mawaddati wal mawaddati ala qadail hawaiji nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Catet ceng. Sapeting 17.000 kali. Wohi memeh anak Ahmad ngajengkang dia nu kasaningan. Nu mantak pamajikan kiai mah nu goreng eueuh. Anyakeun tah. Pamajikan kiai Haji Oji ngegebrai hurung bedul. Mantap. Rangko pamajikan kiai goreng nasib nu kitu mah ngaco. Takdir. Singgati kaji ai kudu ngomong mah anu disebut takdir mah jeung nasib mah. Oh, beneran. Syakil awal wa saidul awal. Manusia itu geus diciptakeun ti dituna sanajan tukang bae cek Allah nek balangsak mah dia balangsak bae. Beneran. Sanajan urang tukang ngosoy mah cek Allah kudu balangsak mah balangsak bae. Enek jalingheur mah cek Allah dia kudu jalingheur bae. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap perkara diaolkeun ka alam dunya ku Gusti Allah geus diatur aya Lauh Mahfuz dina Lauh Mahfuzna. Nek kumaha nek goreng nek gagah eta teh nu mantak ulah sok nyawad ka kajijeunan Allah eta beungeut dia nya goreng gahil pisengit. Atuh Allah mah nyerieun eta. Betul. Atuh jenghot dengan dasar goreng nong torogan. Ampun. Nasib hese kadang-kadang kan kita naik nikah aja nikah ini kan karena aturanana Gusti Allah kawin bener teh. Kadang-kadang pan urang bobogohan jeung urang Palembang urang jauh ngageblok bae SMS-an ngageblok we urang Sabrang urang Lampung urang Jawa ngageblok bae urang bobogohan derna mah kawin jeung nu di pipir imah 5 langkah dari rumah. Nasib eta kadang-kadang urang bobogohan mah jeung parawan ngageblok bae engket mesmeu ngolpoe plek nguplak bae der mah kawin jeung nangarana Rangda boga anak 5. Nasib eta aya di dieu nu kawin ka Rangda aya. Nasib ka jortin ulah haliwu aing nu ripuh mikiran malam pertama aing kumaha cek pamuda susut. Kok Rangda susut di dulu ka hanap atuh teu susut kumaha pugu mah spray luka dorong goblok. Areng lireng geus ulah ngaco dak ngaji. Ya. Aduh mengiai. Aduh seprit hese dibuka jurig. Nah kia ya lamun merek kiai caina cai empuk air putih kahajinya sehat kana beuteung beda jeung susu mah sehat goreng kana beuteung bener goreng kana beuteung susu nu bagus mah dina dadang lamun susu geus kana beuteung jambu air jambu peletok ngagayot gila. Terus yang terhormat para akinal kiram sepuh-sepuh sim kuring para kiai ya Allah mudah-mudahan para kiai sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala ditambah milik rizkina amin tambah-tambahnya tanan panjang umurna amin tambah santri jeung jamaahna amin
tambah pamajikan anak amin. Atuh kuari geus kawin kiai mah atuh geus ieu Bang, kiai boga pamajikan 3 eta geus biasa bener dari kampung teu di kota. 1 juta lamun kiai karawin di 1 juta. Ibu-ibu 1 juta. Tuh ya amin mending ngageblek. Keceplosan ngaco aing. Di dieu maya amin keceplosan. Atunan ya kiai mah kudu nyonton. Ya mah kiai boga pemajikan hiji dong obat nyamuk muih bae di dia. Gila. Terus Sahibil wilayah Bapak kepala desa hadir nggak kepala desanya Pak? Ku mau. Aneh ngajaro ngedul-ngedul teh di ditu mah. Nyaho di dieu mah. Gitu gambaran RT mah jeung RW aya. Aya RT aya, Bu RT aya Bu RT. Jangan marah Bu disebut Bu RT, emang iya betul. Kenapa gitu Ustadz? Kan saya seorang istri mah selalu ketergantungan kepada seorang suami. Salakina Ustadz sanajan teu bisa ngaji eta pamajikan disebutna Bu Ustadz bae. Begitupun lurah sama, begitupun Bu RT. Bu emang Pak RT sama. Lah kumaha kiai lamun salakina tukang urut. Berarti burut. Ayah di dia burut ayah ampura burut. Bapak dan Ibu serta seluruh segenap panitia PHBI Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, mudah-mudahan kita semua tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Jelas sesuai dengan tema bahwa kita mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi manusia atau hamba yang sempurna di mata Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna, manusia yang akhlak, merubah tatanan kehidupan manusia bukan dengan kekerasan, bukan dengan jagoan, bukan dengan perang berbagai hal, tapi beliau menundukkan manusia pada khususnya hanya dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan panitia dan orang dia pada khusus masing mampu menteladani akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya berbicara saja, jangan hanya seremonial saja kita mengadakan mauludan, tapi setelah mauludan mudah-mudahan kita mampu menteladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu tadina telok ngaji, mudah-mudahan sing daek ngaji amin. Ngudon eueuh hartina lamun tos muludan masih keneh teu daek ngaji eueuh hartina, betul. Mudah-mudahan anu tadina cenah ngeun kadua gacon isin-ngisin lemur sorangan gila. Salat subuh kadua gacon masyarakat sakieu loba dihuru kanyutna eor. Gila. Allah kadaek. Mudah-mudahan ngeusi masjid lebih meningkat amin ya Allah ya Rabbal. Jakuari mah masjid di mana dibangun hebat ka ai kudu ngomong mah nu ngeusina medek borok teu leuwih ti aki-aki. Betul. Adan ngap-ngap. Wah 5 menit nganceng. Ainu ngora ka mana? Ya, awas. Mudah-mudahan anu tadina sok ngomongkeun salaki kuasilah muludan ayeuna mah cicing repeh. Amin. Ngalem bae eta ka salaki ngalem. Beuh, salaki aing mah deuk luar biasa breges. Oreng molor bae. Lain ulah diomongkeun tehnya kunaon sababna salaki gustina dunya ridollah nan ridollah biridol salaki jeung wiridol biridol walidain ridho Allah ridona salaki teu ridho mah salaki sanajan urang ngepek dunya beak arab beak mamana ngaran kudu mangpaat ceuli si Muhammad geureut. Betul. Jagai suami dengan baik, jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau khianati, ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bila suami kawin lagi, dengekeun teh, ibu-ibu jangan bersedih walaupun ditinggal pergi, ibu ikhlaskan hati. Ikhlas laki kawin deui ikhlas. Ngaraji bae ongkoh gila. Urang dia wadal harinya. Jangan. Lamun muludan. Teruskan ya teruskan. Ya urang muludan merubah akhlak.
Kita harus mampu menteladani akhlak Rasulullah. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Amun orang cinta ka Rasulullah, kami cek Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Terkadang ka haji loba keneh jelema zaman kuari cinta Allah ka Rasul, cinta ongkoh ngakuna ka Rasul, diajak eta mah paloba-loba urunan ngaletikan bae betul. Jaku teu mampu aing mah ngomongna, ai rokok mah sapoe eta mah ku 3 bungkus rebah keneh bae. Betul. Ngomong mah teu mampu beung aing. Cinta ka Rasul boro-boro ku ngabakakak beak endog dipantekan. Betul. Eta jaga nu jadi saksi mah hadirin kaum muslimin. Tangtung heula aing. Kasepnya. Aruai ukuran di kampung mah sedeng. Capek busa bener nak ieu marapan anak pamajikan kusrek nggak ada jalan goreng mobil gaeng menit asup deteang ku ka haji oji gurusuk ku bogota ka kiai nya kanya kudu kitu ka kiai. Maka lamun orang cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, pertama kita harus menteladani akhlakna, nurut patuh ka parentahna, membesarkan kehidupannya. Kita mampu melihat riwayatnya, itulah Rasulullah kebanggaan kita. Allah ngadauh dina Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bukti Allah parantos nyentok di Kangjeng Rasulullah dengan contoh yang baik. Akhlakul karimah hebat Rasulullah mah. Ka Rasulullah mah hadirin kaum muslimin sampaikan bersabda ki baiti jannate, rumahku adalah surgaku. Kenapa Rasulullah bilang demikian? Sebab di jero imahna hadirin dieusina ku jalma-jalma anu soleh. Alhamdulillah pamajikan telok ngagogogan ka salaki telok kereng ka pamajikan telok Rasul mah ngatur ka anak-anakna. Alhamdulillah menjadi contoh sebagai imam dalam kehidupan. Telok mawa maneh Rasul mah teu cara urang. Betul. Urang mah kumaha aing bae der bebas ya jeung pamajikan nu aing bae nanaon syariatna mah teu jeung kokod aing mah dah. Weh gila. Betul betul. Kayak diuk deui aing capek aing. Subhanallah. Ya orang Cikujang banyak. Abdi linggih di Cikujang. Alhamdulillah boga anak 3 pamajikan hiji. Duh lain ku teu hayang ka kiai ge beungetan ka kiai ge beheungan ka hajinya. Eta mah nu pepelengkingan bedul. Sarua bae beungeut matana mah sarua ieu. Kuat iman kami, kuat perlu dipertahankan tiap hari bahwa keimanan kami akan kuat. Kami geboga emen. Iman kuat emen. Ieu mah blekok barang pake baheula mah zaman cut bray. Tiluhur mecut ka handap gebray. Tiluhur mah 1,5 meter ka handap mah 2 meter Pak. Namun lempang koleang awi menikur bersih gebrai. Kedua zaman brai cut tiluhur gebrai kahanap mecut tiluhur 3 meter kahanap mah 1,5 meter begi ngaran uka tilu zaman brai tiluhur gebrai kahanap gebrai rokek ngaran. Kaopat zaman cut tiluhur mecut kahanap mecut tengah-tengah doang sabun gitu. Engang nyolok bencos atuh matang. Eta panon beunang mah di deuleu beunang ka haji urang mah boga hukum ieu keur kabeneran mah. Atuh nek naon kudu dipeungpeun boga mata ieu nadrotul ula rahmatun. Pandangan pertama adalah rahmat. Teu naon ka sakali mah kurang di deuleu cek urang bedul meni buleud. Kelezing mantep. Bagus kuno endah mah ieu geus ku nini. Reod doang ti unog meunang meulem blendung. Aing rampel.
hayang nyon neteg bae mejebret tinta barang pakedak Masya Allah turutan eta agama kiai deketan lamun orang tidak mampu menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal karena sahabatna orang teu mampu minimal ka kiai orang hadirin kiai deketan nu endah tanya tak kiai rukun salat rukunan ngaranna nikah jeung sajabana hayang bahagia hirup di dunia deor becek kiai aya dina kaidah ulama lamun urang hayang hirup bahagia deketan Al-Quran jeung baca Al-Quran eor becek dina kaidah ulama suratul waqiah tamnaul faqro utawi surat waqiah iku nyegahan ieu surat al-waqiah al-faqro ing sifat fakir ternyata jalma anu rajin maca surat waqiah ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dijauhkeun tina hirup balangsak amin ya Allah ya robbal hayang hirup beunghar teh hayang heuy hayang hirup beunghar hayang ka kiai kawin ja kiai mah telok aya nu susah bener di mana aya kiai susah aweuh Kak can nyorang abi neuleuh kiai kuli babad galang can nyorang kuli ngalektor kuli ngagebot can nyorang teu nyoku isin meureun teu boga piraku kiai kokodompolan we edan betul can nyorang kudu ka kiai kawina ka kiai teh meungpeung kasempatan aya jadi rangda kuat enak deketan kiai gesek kiai hayo Kak ya kiai mah aturanana endah telok kiai ngabobodo telok eta mah ka kiai ngeun hewa bae eta kiai ngomongkeun hukum zakat beuh kiai eta ieuh ku hayang dibere bae mere telok teu deukeur aku gelap eta si eta gila aing kenapa kita harus menteladani akhlak Rasulullah melalui ulama? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah warisan ti para nabi. Awas. Ulama mempunyai akhlak yang baik. Kenapa? Karena hadis nanti Rasulullah seok langsung nyata ke para ulama. Ku ulama dipasangkeun nu mantak telok aya ulama mumusuhan telok Kak. Ulama mas ngahiji babarengan. Naon aya ulama nusok pasea telok. Eta pasea anak kiai man ngaranna paling nage kiai mama sinikeun pangimaman paling nage. Sinikeun ngariung. Doa kunut paling nage. Ngadohoran. Eta geus paranti kiai nya kajinya nu kitu ieu jol be kiai datang beureun ka dinya nek berjamaah geus diimaman ku nu sejen nyeundak barisan diburidak geus kulewa ka kiai nu eta oyod moal maju lemur malamun pasti abai mah moal betul duribat alaihim udillah aina masukiluku ila bihabli minallah wa habli minanas dimanapun anda berada akan mendapat kehinaan kecuali berpegang teguh kepada dua perkara ibadah vertikal kepada Allah dan berhorizontal dengan masyarakat awas hiji ibadah vertikal kepada Allah lewat melalui salat nu endah eta salat heuy deung-deungeun muludan ge urang eueuh hartina lamun salat can endah betul eueuh Kak ieu ibadah muludan kana naon nempelna lamun salat teu daek aya di dieu nu telok salat aya huru kanyutna eor gila japaeh mah gugurusukan eta ka kiai geraka wayahna salaki ambi paeh bang pandiankeun ceng dorteuin ulah didoaan semprot bae alabatan tukang setim kiai doa jaeta dina salat ka haji abi mah dina salat abi mah yakin lamun jelema salat geus endah jadi pilihan Allah moal kudu digawe moal teu beunghar eta jelema yakin abi mah betul dina salat doa kabeh eta teh kudu ngomong mah Robbi pilih ya Allah ampura dosa abdi ceurik ka Allah urang kuloba dosa mantak hirup maulah sok ngabuka aib batur aib urang heula sorangan Kak Masya Allah urang sok ngintip betul ngomongkeun batur aing di balai gurusuk eubeul keur masantren ngintip ngintip diding ai kapanggih di talian aing ngobrol ku santri beak disintruk gila
Beneran kaji atau Badung ngubul mata kula. Ih masya Allah ngintip cek aing sugan aing mah gawe orang dikerok. Siap zaman Badung. Aing mah kiai sungkunan nih atuh ngaji telok dae ka haji kita betah meureun guru geura balik di amat liring nya kuari mah jadi kiai aing. Unggal penting menangan amplop 4 juta 5 juta teu nyaho di dieu mah. Ibadah vertikal kepada Allah lewat melalui ilmuna muludan ge eueuh hartina lamun urang teu boga ilmuna eta salat fajar teu kudu jeung ilmuna ka ngagerok anu maha kawasa Gusti ya abeh hayang beunghar ya Allah warzukni cek Allah betul liwal tidinya na hate bekep teh hiji ulah jahil kaniaya ulah nyata rugi ulah naon ngaranna nyeri leuleuka pakaya batur hirup kudu sing tenang doakeun salaki usaha bapak sok usaha engsok bu salaki sok usaha telok doakeun lewat melalui muludan kuari masing endah hudang tipe ting sok hudang telok naon kiih bagus baik kiih daripada ngompol kiih jeung ngompol beda ngaco kiih mah hudang ngompol mah guyang. Komo bikang mah hangser ciki dek kumau ngaing mah tanyakeun ka haji ta ciki bikang mah leuwih hangser daripada nu lalaki ganeng etah moal kula ngomong lamun eueuh hukumna yuk siap antara non ieu mah urang dina tata cara ngilangkeun najis beta tehnya Kak etak orok lalaki jeung orok bikang misalnya ya memeh umur 2 tahun slek be eta orok urang kiih nya dina pangsolatan atawa di tempat suci eta orok lalaki mah jeung orok bikang beda teh ngumbahna dina kateranganana yugsalu min baulil jariyah wa yurasu min baulil gulam gitu kan hajinya dina fikihna yugsalu kalimah fil mudhari majhul berarti dikumbah nu awewe mah wa yurasu min baulil gulam cukup dikecret ku cai nu lalaki mah bersih sebab nu bikang mah leuwih hangser ganeng mah teu percaya aing mah survei dan membuktikan tanyakeunana ka Embe Badot ayo Embe Badot sok nyengir kunaon mantep terus aing nyahon ada kagok ngaji ieu aing mah apong ieu. Alhamdulillah subhanallah ka haji doakeun ku kabehannya mudah-mudahan sing urang ge sing jaradi kiai amin nya meureun manggil penceramah ge urang ye dina saeutik gedena hayang eta jadi penceramahnya tehnya anak-anak urang bener jabangga eta urang ngadenge anak tadi maca Quran subhanallah Kak lamun anak urang bener dina sakaratul maut pan urang diajikeun ku anak Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim mantap kana ceuli urang bacaan Al-Qur'an anu dibacakeun ku anak subhanallah datul Quran yunaru binurillah dat Al-Qur'an akan disinari cahaya Allah subhanahu masuk ke relung hati dina nyata dina hate urang subhanallah bacaan anak tul bu laju urang maca Quran doakeun salaki lempang usaha tipeting iza waqa'atil waqiah isuk-isuk beresnya tanaon ngaranna salat subuh cekel leungeun salaki doakeun ku urang cium tangana mantep pamajikan usok nyium leungeun salaki bakal diangkat derajat ku Allah subhanahu wa ta'ala eta karak nyium leungeunna doang komo nyium nu sejena mah ulah kudu dipapatahan ku aing nyaho kabehan ge terus ku urang didorongkeun ku doa hati-hati say euy titi DJ say apa tuh titi DJ hati-hati di jembatan say beduh eta salaki teh disebut say heh ka haji nyaan kanyut keur lair meni murset aiku telok disebut say atuh nek teu disebut say kumaha pugu salakina sayuti ngaco anallah
doakan suami sukses gara-gara doa istri ini akibat muludan, betul dang tipeting doakan salaki Gusti mudah-mudahan salaki abi bisnis na ngabledak ya iya mah teu make bisnis deui ka haji jaku husu minta ka Allah ya Allah mudah-mudahan salaki abi ngabledak ya lebur ban motor naon cek salaki Gusti kunaon aing ban aing motor betus deui koreng ngadu apa majikan ya Allah mudah-mudahan salaki abi ngabledang lebur tangka diganti datang ka imah kumaha ka hasil lebur ban aing salah doana aco bohong ya Allah mah telok salah sambung telok naon ngaranna ieu naon ngaranna nomor HP lain Allah mah telok salah sambung doa mah kumaha urang lamun urang doang nangaran doang urang nyepak bola kana tembok teh lamun doa mah kitu lamun urang nyepak tembok nang bola kana tembok tek balik deui ka urang eta doa lamun urang ngadoakeun goreng ka batur kagorengan bakal datang ka urang Bu Pak lamun urang ngadoakeun bagus ka batur kagorengan bakal datang nang kabagusan bakal datang deui ka urang nu mantak ulah sok ngadoakeun goreng tak ka batur neuleuh batur beunghar meuli parabola urang meuli paramek lieur kana hulu nek naon mikiran batur nu edan seleyang ceklan bae parana parabola batur horeng parabola bolongnya euyeuh gila kusuril beta ka jelema neuleuh batur nyeun imah gedong sorangan digagandong teh nyeri suku kuprek alhasudu la yasulul maksud jelema hasud mah telok hasil maksud telok ngan mikiran batur bae sorangan telok digawe nu edan gampang. Mudah-mudahan kita semua sukses di sini, amin ya Allah ya Robbal. Kerjasama ibadah vertikal kepada Allah, tidak cukup ibadah vertikal kepada Allah, horizontal dengan masyarakat. Singkah hade ka haji jelema mah boga musuh hiji lebih daripada boga 1000 nya tahadin kaum muslimin ka ngan kambang ngabutuh, betul. Mata kita ka jelema ulah rosa-rosa teuin, ngerasa gagah, ngerasa hebat kerja di pejabat. Eta ka jelema baheula mah keur boga kahayang-hayang dipilih ku masyarakat aug biwir ge menilalamotan mun abi menang mah gila betul Allah geus bebenangan mah jalan ka dia hancur-hancur keneh bae betul bener nama urang ditipu manta kasep malalah santren anu endahna sakola anu endah jelema geus pinter mah hadin kaum muslimin dimangpaatkeun ku batur hebat ya jadi jelema bodoh nu ripuh mai kudu ngomong mah betul ka batur mampu henteu sorangan endung dititah ku batur euyeuh gareng kasan nu bisa hang najong bae mejengek ih pusing ulu aing kedak minum deui oh abah balik ya tuh nggak mana abah terus ngaji ya dah baralik los nu penting panitia ulah balik ulah panitia mah ulah kan cecing ulah hees deui jari ripuh aing mah kenek balik kumaha nyorang abi pengajian di Picung di Rancabiluk eta caritana di ieu cek kiai ngaji cek anu kolot kiai kolot gitu Ustaz kiai naon bah cek abi ngaji di dia mah nggak boleh ketawa-ketawa, nggak ada lucu-lucuan. Ngaji yang benar, hukum tuh sampaikan yang benar, biarpun pahit, woi. Abi kan takdim ka kiai kolot bah, muhun samuhun bah, woi nya. Eta mah abi ceramah sejam sepak kabeh jelema. Nu calangap hiji ge, ngeluh kabeh, molor cek aing. Panitiana hees kabeh bah, bedul cek aing kumaha. Mejeh turun kula nek sasalama. Eta panitia hees. Kak wah molor sedangkan pada tengah hudangkeun HS dosa kak dosa eta doraka hukumna atas wijud maud aleh ala tahrimi ngahudangkeun HS ngagangkeun HS sanajan ku maca Al-Qur'an hadin kaum muslimin lamun aya nya urang maca Qur'an jam 3 peuting aya nu HS kaganggu ku maca Qur'an dosa eta sanajan maca Al-Qur'an atas wijud maud aleh ala tahrimi ngaganggu nu HS eta haram hukumna kabeh para alimil ulama sepakat kabeh ulah gagah bae teh ngaganggu nu HS atupanan panitia molor ngaing ka euy
Kak heuy ngacah eueuh esuk dul cek aing kumaha ya aing balik ongkos sandi ber aneh teh atuh kumaha teh ja kardus mah kudu piraku aing mah tinu muludan eueuh kardus-kardus acan ngaco eta tanda bukti ka pamajikan lamun urang tos ceramah eta kardus oh cai mana cina bah geunan ngaranna kitu cek urang tos ceramah ganeng aing biasana ge tos ceramah aya kardusan ieu mah eueuh pan meureun urangnya capek dipaido ku pamajikan naik borok gelut eta aing mah daripada gelut jeung pamajikan mending jeung Haji Oji ku ari geledeg atuh jai wah kardus mah nunggu deh gajinya mah kakak aduh mengi aduh nak ribu yang kiai geus kieu ada alhamdulillah subhanallah kompak kabehan ngarajinya anaknya ngaja sing tamat ngajina karasa ngeunahna ngaji teu tamat madaek borok ngahurug bligluh bener mudah-mudahan tadi aceng-aceng nuker mas santren sing jara di kiai amin ya Allah ya robbal ya bunya bu baroga anak mas santren baroga ngadoa ibunya nu bener supaya anakna jara di kiai amin masya Allah eta jadi kiai kaknya nanaon ge aya seprit aya sing duang surga engke ge susu lol ka dieu kumaha insyaallah rutan kolot baheula aingnya eta kuari hadirin kaum muslimin urang ya bu ya geus teu pantes di hiji lemur eueuh ustad ngorang-ngorang geus teu pantes bener ka haji engge deuleuh beh naon eta imam tarawih hayang ku aki-aki jandung ai ku ngalen regoh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil cek pamuda iraha datang ke terminal amin bah naik borok isukna nek nyoknya ieuan deui nek imaman diringkus ka haji ku pamuda dilelepkeun kana bedug slek cek aki-aki aing diperkosa ngalen pan 7 jam celekap laju makmum ge paburiak teu ngaredi teu cara pamudapan gancang ka di bareol kaungi 15 menit reng sajeng isa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim betul meni euneur ieu nu aminah ge Allahu akbar aki-aki diburi ripuh nyuturkeunan ngeluk daek boroknya sugan teh mah hees horenganan mah nu luhur jeung nu handap nungsep naik yuk timulkeun nu pamuda kasep gancang nu pamuda mah alhamdulillah geus lapar encan ya teruskeun ada nya mejeh isuk sore deui burunganan mah di deuleu makmum aki-aki KBHS cek pamuda teu hayang aing imaman di dieu maeng endah juga segitu aki-aki eueuh tangka sore kadenge ku RT cek RT dak aya imam pamuda kuari nu bener ho ayo burung urang kabeh derbet teh pinuh kabeh samasti imam eueuh nu ngora pundung aki-aki dina bedug ukel-ukelan kumaha cek urang cek RT ya tungguan bae cenah teh jabisikeun eueuh burung setengah jam ka haji nungguan sejam eueuh bae RT dipaksa ka cek RT yang mah teu bisa ngaco cenah piraku teu bisa ngimaman ieu burung cek RT der bae RT jadi imam cek RT lamun aing salah wayah nanya ulah dicarekana cek RT nu sejen siap der bae ka naik borok jadi imam RT atau tukang pidato mencakuran doang cacahan ngobrol behiji-hiji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin eta leungeun kikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cek makmum amin teh amin
daek borok bubar eueuh kan mantak siapkeun santri. Alhamdulillah subhanallah berpacu dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngararaji sing ararendah bunya engso ka pangajian ibu engso kumaha cak kiai cen bisengi bapak-bapak sok ngaji engso tuh sing di mamana ge ngedulan bapak-bapak ka pengajian maka haji di ditu mah ibu-ibu nu kompak mangurnya 200 lanjut di pagahanana bener gitu ibu-ibu nengor kauh endah naka kiai mah hadirin cek kiai babun nikah woi bukan nikah slek mau ucah kieu ngobrol jeung babaturan ai dia kamari ti sawah meunang naon teh nya kiai ngageblek ka eueuh teh nyambung sama mata-mata acan meuh di terakhir dibaca ku ge kumaha teh cocok oh cocok kiai atuh yakin molor bedul eor beda tangkai mah deder pasti ada ibai eta lamun geus pas ya bantu kang ngaji ge bah atuh nu aing bae bikang eta imah sagede tutut ge syariatna mah teu jengkokon aing mah wih gila betul eta kiai mah meuni serak-serak kamagahan ulah kitu tak kasalaki Al-Quran ngabejakeun bahwa bikang soleh teh fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ari awewe anu solehah teh anu nurut ka Allah taat ka Rasulullah nurut kanu jadi salakina jeung ngajaga harga dirina oge malna dina nalika salaki keur Allah teu ngardi eta teu ngajeding Allah ih salaki usaha mak Allah kajauh loba kuari kanu jadi korban Facebook korban WA betul salaki keur eueuh kesepian inbokan jeung batur aya di dieu nu kitu aya dibalangkeun ka laut eor jaeta nu ngahareurinan dunia mah bikang gebleg pusing hulu aing kagok aing bu heuy tiluhur kahanap bikang manu salaki cicing layanan salaki nu bener kitu salaki gustina dunia nek kumaha nek goreng nek kumaha salaki urang ulah sok digogoreng dasar goreng batu nong torogan papakean nu endah utamakeun salaki bibir beureum jeung salaki pipi melok jeung salaki bola-bola jeung salaki terus calana lecing jeung salaki lepis 7 lapis jeung salaki ai jeung batur mah nek ka ditu make androk nek ka pasar mah ai tah mah jeung salaki nek HS lepis beli 7 lapis atuh nek kumaha boga kahayangna salaki labatan tukang lumbleg nungguan padagang sereku salaki kieu wih gila deuleuh tuh majikan ustad tuh oleh ti daster pakaian lagi mata anak nage ranyol kiai anak aing geus 3 kamari keneh itu pemajikan kiai mah setia orang kasalaki obonya muhun bunya lekohnya ieu mana KS boro-boro barang pake nek ka pasar mah hebat anaon ditumblegeun ku salaki nanaon es ngebebengkang bae dina kolamu awak gede aya lengkeng dina beuheung doang unur-unur gila aing nyod ampun barang pakai tengar ding make kutangka talina 2 lesot hiji nyeprut pecat teh kumaha pecat disungki ku panitih naon panitih teh aka orlet ka haji just salaki bawa ka hayang kununun ai ceprot eta kana biwir saminggu ngalaan orlet kusak gila diintip ku batur dek borok pas ya cina si eta mah disapih ka ngalaan biwir lah ngararacodak ya kuari geus akhir zaman bedusnya kuari pamuda geus teu ngararedik dek kumaung beng baheula maka haji eta dicukur batok nanya panggilaan ai kuari geus usim ka naon eta cukur batok doang teu jalan kareta ti dieu uang beda bae jalan cacing kaluhur disemprot cus nu hejo ka dieu nu beureum eweng
turis lain nanaon lain gelap nyasar eor gila nanaon eta gituan pantes henteu ceuli ditinik 10 ku paku jepun leuheung mun emas barang lamun ocoy dia geledeg mau motor kenal potan dorok eor ka ditu kolot mah salat Allahumma pilih ganeng bah anak racuneun bedul nek kumaha ngangkat wibawa kolot nah ai kitu non aing hayang di imaman kudu dicali wis-wisan teu hayang sakilang di bener-bener bage ibadah hararese ai kudu ngomong mah deuleu zaman baheula ka nu dibaca naon Quran budak laleutik zaman-zaman sama model-model kuari ka haji diunggal majlis raong memeh magrib abata saja haho dadaroja sasaso doto doa gopako kalamana wahala ayat tempas kudu ti dieu ibiti siji khihi didiriji sisi ditidiri gpk kilimini wihili iyi tempas kudu ti ditu ubutu sujuhuhu duduruju susu ayang susu aing abai capek aing dake mal penting barang bang jam sabaraha ieu nya pohon leuh jam aing jahoreng geus jam 12 kurang 50 menit subhanallah nu ngarokok ge geus beak sabungkusnya Kak nu ngahadira rokok kiai naon ya Samsu rokok kiai ka hajinya Samsu kan ada tulisan 2 3 4 heuy 2 rakaat salat subuh 3 rakaat salat maghrib 4 rakaat salat duhur asar dan isya makna antara rokok Samsu lo gagabah nita salat di bawah tulisan 2 3 4 ada tulisan lagi 4 salima Fatihah dan sholawat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan gitu kan ada tulisan sakit gudina ci Samsu jiwaku sampai surga mantap dikenyot panku kiai isuk-isuk jeung kopi kapal api ngebeledag ge soal beledag deuleur rawek bibir kiai oreng anakna salah ngasupkeun ka pepetasan dikenyot bedul ampun ieu mah kiai dibere jarum nonyok hajar ku gentong pepes antak dak jadi kiai nu ngeunah mah bener awah rajit bibir kiai nek borok sombeng biasana masok rokona buleud haseupna eta mah sombeng atuh lope nu kaluar cek nu ngahadiran teh ustaz eta melope deuleu sombeng punten aing janu suing mah telok aya bontotan ngarokona bablas kan makna miroko makna sengit sate teu sengit sate kok bibir dia kaduruk ngaco ngaco aing terus tamakeun ngaji nu arendah kasep akhlak Rasulullah itu mengutamakan gurunya urang hayang mulia hirup eta ka guru nu endah ka guru teh ka guru nu endah nyanaknya ka guru ulah nyebut babasaan urut guru aing eueuh urutan guru maka hajinya ih sakilang ku kitu bage hese hayang ngamalkeun ilmu da kumaha naon eta di kampung-kampung perang kiai teu pabeulit ngaleuyah eta kiai ai kudu ngomong ku hayang bisa ngomong ge ngaleuyah kanu kula ka kumaha ieu kiai abi mah hayang bisa ngomong atuh ngomong ieu ka cek kula kunaon kitu ku gati aing mah hirup-hirup teh bedul cek aing ku gati eta nyiar duit naon teh hese bedus ka nya tadi kula mau ke pamajikan me gebala katak betah beunangna ieu pamere ka haji oji 5 juta misalna non pamajikan teu bungaheun bedus ka nek ku mau gede keneh gaji kiai daripada gaji PNS mah bener bayangkeun bae kula 30 malam kali 4 juta bayangkeun ka sabaraha coba lamun kitu kabeh nu mere ngan eta bae kiai mah goreng ngomong-ngomong amplop goreng eta kiai gila aing panggoreng-gorengan kiai lamun ditawar lamun dinangarna lamun dipanggil adu tawar goreng teh ulah dipanggil deh eta kiai rada bagus keneh adu tawar ieu panggoreng leuwih panggoreng-gorengna jelema nu manggil kiai teu mikirkeun eta nu pisengit mah aduh kiai aduh aing kan kumaha haji bae urang ulah nu haseum bae kan endahna para santai kudu euling ka kolot kolot baheula mah eta teh teu jauh tina eusi peujitnya nitahna ka anak jang saknan rumah kuari mah eta indung-indungna kieu ngomongna jang sakola dia
geus boga ijazah luhur mah babari nyaran duit istighfar pu bisik disoekeun ku aing sungutna. Belum tentu eta jelema jadi S1 S2 mudah mencari pekerjaan, betul? Dia menjadi guru akan ada pensiunnya, dia menjadi pemerintah dia akan jadi pensiunnya. Di mana waya ustad pensiun? Allah kak ai kudu langsung ke Allah subhanahu wa ta'ala sebutan anak Kiai Hejo terus kama mana ge, betul? Eta pangkat kiai lain lawora hese sabaraha puluh tahun hayang jadi ustad kusrek ai kudu ngomong mah, betul? Gagah keneh jadi ustad dalakan kolot baheula jang ngaji nya, lamun geus bisa ngaji ujang pasti bisa ngadoa. Kolot baheula pan tangga dinyanyikeun ku kolot hiji jeung hiji jumlahna jadi 2, lamun bisa ngaji pasti bisa ngadoa. Oh ngadoa bae unggal peuting berkat ngageblek bae. Pemajikan kayak menosok ngejo ai ku senang-senangna teh lo ka haji ngageblek bae ngakanan berkat ai ngariung bae pan salakina teu meunang mangih nu kumpul diuk bae teu diondang olos. Dah hayang aing dan lepas. Terus alhamdulillah ya Allah, berkah nih, berkah ya atas adanya mauludan. Kita semua nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kabeh iya anu disajikeun ku ibu-ibu bakakak nu disajikeun ku ibu-ibu. Ingat Bu, di poe kiamah mah eta nu nyalametkeun urang teh sedekah. Betul. Kulum riin pidili sodakotihi, sakabeh sodakohna supaya manusia selamat dina sodakohna masing-masing. Di poe kiamah di alam mahsyar jaga urang dikumpulkeun kabeh. Kumpulkeun kahajinya aya sakituna ngaranna ieu anana nan sairanana alam mahsyar ari ngalan mahsyar eta pusing ulu aing. Palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 henteu aya iuh pikeun urang tempat ngiuh ngan urang anu pakewuh ngupingkeun rakanga. Hampir munafik ngaromong bener nabi hanteu bohong sakabeh siksaan nyondong ka Allah anu bedag ka urang anu badag. Urang bedegong ka haji. Masya Allah batur mah salat subuh urang ngaringkel Allahu akbar cek nu ada cek urang ngaruh aing ngulap aing ngeueuh cahe aing mah cek Allah Gusti ieu dia cek salakin cek nang kumaha pamajikan anak teh lamun boga salaki ngedul salat loba trik kudu nitahna ulah ngagetak ulah doraka salaki HSBA salat tehudang keun bae jortin ulah ditergesan isuk sorena deui salat rada getak tas leutik salat Allah datang isuk beutingna dibawakeun sajadah ku urang teh dihudangkeunana ku urang aya trikna usolli ala hadzal mayyiti modar berarti teu usik teu malik mah jelema teu mikir moal tengah guru buge ta yakin aing mah dia cenah meureun aing hirup keneh pajar modar. Hebatnya hari kiamat matahari turun semua. La ya'lamu rajul bil mar'at wala ta'lamul mar'at bi rajul. Pamajikan geus teu nyaho ka salaki teu maot dina poe hari kiamat pada waktu hari tadi alam mahsyar kabeh jelema amin kaum muslimin dilapangkeun ku Gusti Allah. Salaki teu neuleuh ka pamajikan geus teu ngeunal ka salaki. Subhanallah, naon eta hadirin kaum muslimin di alam mahsyar make sendal teu, upatan tanpa alas kaki, ayaro tanpa baju dan celana, sukaro seolah-olah mabok urang mikiran pagawean sorangan. Umat Nabi akan jadi apa? Umat Nabi akan bernaung di bawah sodakohnya masing-masing. Bakakak nu penting ayeuna hadirin kaum muslimin nu dibikeun ka kiai lamer nulungan ibu-ibu nyaangan dina mata poe. Alhamdulillah. Matahari turun kabeh. Eta jelema aya nu nangku kesang banjir ka aya nu sakeuneng aya nu sayu aya nu laput ku kesangna masing-masing. Umat Nabi Muhammad akan tenang anu sok muludan. Cek saha muludan haram jurig. Jadi sedekah ieu. Jaga mah urang hadirin kaum muslimin di tangtayungan eta ku sedekah urang masing-masing. Papais nu dibikeun ka budak santri pada waktu hari pada waktu ayeuna 70 jaga satu papais bakal jadi 70 bakal nyiuhan tina sorotan mata poe 7 alhamdulillah. Bakakak nu dibikeun ka kiai penting ayeuna nyamar niungan ibu-ibu sat hiber tabakak nyamar cius
mantep ieu mah bujuh nek hiber teu bisa bakal cek Rasul ke malaikat Jibril, Jibril kurang eta bakal teu bisa hiber leutik kotok negeri geus kieu bae di gila subhanallah giliran cau Amon nyamber ka luhur jeung cau Galek ka haji nyamber giliran cau Hasem ragag ampun yo tahun hareup mah gede-gedenya atuh panggil deui si Muhammad eta mah leutik manggil Muhammad ai gede manggil ti jauh gila licik aku nanti kajinya orang cenandak lamun gede mah orang manggil ke kiai internasional bedul nu datang ka dieuna ge Haikal Fikri Haji Muhammad lupa nonton aing sok nyeriata Bu singgahan enak ibadah nu endah sing jararadi kiainya amin ya Allah ya Rabbal urang sing berkah ka haji eueuh hartina urang muludan ngomongkeun batur pagoreng-goreng eueuh hartina ka eueuh harti mudah-mudahan dari muludan hari ini mudah-mudahan kedepannya kita menjadi insan yang baik menjadi insan pilihan yang mampu menteladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal hampura ti disim abdi hampura ka hajinya ya awak geus teu kuat ya bisa jam setengah ge cukup meureunnya kanya pira aku jauh kabeh ge kudu hees meureun gitu nges malam Jumat nyaho meureun ka haji ge ngaco bae ya kuari malam Jumat dah sunah eta malam Jumat sunah eta sunah saminggu eta sunahna 2 peuting malam Jumat jeung malam naon Senin uka-uka eta sunahna uka-uka uka naon man uka acu uka anak uka olor uka utang terakhir uka ancut oh sunah eta uka-uka kaju sunahnya sunah malam Senin sama malam Jumat itu sunahnya kumaha Abdol na kiai unggal peuting nggak aing lireng ngomong gitu bae sakitu ti disim abdi hampura ka sadayana ya Allah mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yuk sebelum kita mundur beristighfar terlebih dahulu ya bisik aya urang ngaco dina waktu ceramah oge dina diuk di astang Rabbal astaghfirullah minal astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal Rabbal astaghfirullah minal sakit disim abdi hampura kasadayana billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.